warahmatullahi wabarakatuh. Dina warta di waktos ieu kuring lahiran oleh ikhwani bade nyangkakeun rupa-rupa warta panganyarna boh ti jero negeri atawa ti luar negeri. Warta anu pertama kasus PHK di Indonesia terus nambahan nepi ka bulan Agustus 2025. Jumlah PHK di Indonesia terus ningkat. Dina 2023 aya 855 PHK. Sareng dina 2024 eta ningkat kana 77.865. Dina 2025 jumlah PHK langkung seueur. Dina ngan sabulan Februari jumlah jalma anu PHK 3 kali nyababkeun 22.000 urang ngaleungitan padamelan. Warta anu kadua nyaeta kasus perundungan murid sakola di Malaysia jadi perhatian. Loba korban dirugikeun secara batin. PDRM mutuskeun pikeun nuduh sababaraha tersangka dumasar kana katerangan nu aya. AGC oge ngawartosan yen proses inquest atawa panalungtikan resmi masih kudu dilaksanakeun pikeun nangtukeun sabab sabenerna paehna Zara Khairina. Pangadilan Corona Kota Kinabalu dina poe Senen netepkeun tanggal 3 September ieu pikeun ngamimitan proses inquest guna naluktik sabab paehna Zara Khairina dina 12 Agustus kapengker. Zara Khairina pupus di Rumah Sakit Queen Elizabeth hiji tanggal 17 Juli saenggeus kapanggih teu sadar diri di jero saluran cai caket asrama sakola eta dina isuk-isuk tanggal 16 Juli 2025. Warta anu katilu warga Cibungbulang pura-pura jadi korban begal, padahal barangna dikadekeun. Polisi nyebut eta hoaks. Aya-aya wae kalakuan lalaki nu ngaranna Tony. Warga Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Tony pura-pura korban begal waktu ngalintas di Jalan Anyar Galuga. Manehna ngaku sapeda motor jeung 2 unit HP-na dirampas ku pelaku. Video akal-akalan Tony nu ngajadian dina poe Sabtu 3 Agustus 2025 ngageledebuk di media sosial. Sanggeus disidik ku polisi, sabenerna Tony teu jadi korban begal, tapi barang-barangna digadekeun. Kabohongan eta dilakukeun sabab sieun diparah ku pamajikanana. Kapolsek Cibungbulang Heri Hermawan nyarios yen video eta hoaks. Sanajan geus nyieun heboh, Tony henteu diproses hukum. Ngan disuruh nyieun video pamundut hapunten wungkul. Warta anu kaopat disorong kapanggih balatung dina dahareun gratis. Badan Gizi nyuhunkeun hapunten sarta kana leungtik. Di Sorong, Papua Barat Daya aya video nu nembongkeun balatung aya dina dahareun bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Cahaya Ufuk Timur. Waktu dikonfirmasi ke SMA Negeri 2 Aima, pihak sekolah nyebutkeun yen poe Jumaah ieu sakola teu nampak dahareun bergizi gratis. Sabab gas di dapurna habis. Jadi teu aya dahareun gratis. Program dahareun bergizi gratis di SMA Negeri 2 Anyar Jalan Salila 14 poe. Jeung poe eta mah teu dianterkeun ku dapurna. Warta anu kelima atawa anu terakhir nyaeta sopir bus kecelakaan di Bromo anu nyebabkeun 8 orang maut ditetepkeun jadi tersangka. Hiji korban anu tilar dunia dina kecelakaan maut di jalur Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sempat ngalakukeun video call jeung akina dina pageneman panungtungna korban anu ngaranna Aiza Fahrani ternyata jeung akina Abdul Wahab. Kecelakaan maut eta kajadian di turunan Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lembang, Kabupaten Probolinggo, dina Minggu 14 September 2025. Kira-kira jam 14.45 waktu Indonesia Barat.
Sakitu wae warta nu tiasa abdi sanggakeun dinten ieu. Mugi wangi sadayana salawasna aya dina kaayaan sehat, waspada sarta dijauhkeun tina sagala musibah. Hatur nuhun kana kasetiaan ngadengikeun. Wilujeng ngajalankeun kagiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.